Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih-solihah, kumaha dararamang sadayana? Insya Allah dararamangnya patepang deui sareng Ustazah Hilda dina pangajaran bahasa Sunda. Solih-solihah supados Allah ngagampilkeun nyurtian materi dinten ieu, tong hilap ngadua sateuacan diajarnya. Wilujeng ngaregepkeun videona solih-solihah. Ngalarapkeun kecap saharti atanapi sering disebut sinonim. Menerapkan kata yang semakna atau sering disebut sinonim. Pengajaran bahasa Sunda kelas 3. Solih-solihah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, solih-solihah dapat menyebutkan kecap saharti dengan tepat. Yang kedua, solih-solihah dapat memasangkan kecap saharti dengan tepat. Naon ari kecap saharti teh? Apa itu kata yang satu makna? Kecap saharti atanapi sinonim nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Kata sama makna yaitu kata yang artinya sama dengan kata yang lainnya. Atau bisa dikatakan katanya berbeda namun artinya sama. Salajengna contoh kecap saharti. Lembur sama maknanya dengan kampung, artinya kampung. Sedih sama maknanya dengan kata nalangsa, artinya sedih. Teuneung sama katanya dengan wanian, artinya berani. Kasohor sama maknanya dengan kakoncara, artinya terkenal. Seneng sama maknanya dengan resep, artinya senang. Getol sama maknanya dengan rajin, artinya rajin. Nyang hareup sama maknanya dengan malik, artinya menghadap. Selanjutnya, meser sama maknanya dengan ngagaleuh, artinya beli. Kedul sama maknanya dengan males, artinya malas. Labuh sama maknanya dengan gebis, artinya jatuh. Ayeuna sama maknanya dengan kiwari, artinya sekarang. Mindeng sama maknanya dengan sering, artinya sering. Wanoh sama maknanya dengan wau, artinya kenal. Kedah sama maknanya dengan kudu, artinya harus. Solih dan solihah, selain dari yang sudah Ustazah sebutkan tadi, masih banyak ya kecap saharti yang lainnya yang dapat solih-solihah ketahui. Contoh kalimah kecap saharti. Nu kahiji kecap lembur, sami maknana sareng kampung. Contoh kalimahna, kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Artinya, keindahan kampung saya tak terkira asrinya. Contoh nu kadua, meser sami maknana sareng ngagaleuh. Contoh kalimahna, Riko bade meser buku di toko. Riko bade ngagaleuh buku di toko. Artinya Riko akan membeli buku di toko. Solih dan solihah, itu tadi materi mengenai kecap saharti. Insya Allah solih dan solihah sudah memahami ya makna dari kecap saharti, contoh-contohnya beserta contoh kalimatnya. Ayeuna waktosna pancen. Sekarang saatnya tugas. Siapkeun buku tulis sareng alat tulisna. Pancena nyaeta pasangkeun kecap di handap sareng kecap sahartina. Artinya pasangkan kata di bawah ini dengan kata yang sama maknanya atau sinonimnya. Caranya dengan menarik garis ya, solih dan solihah. Insya Allah gampil. Wilujeng ngerjakeun solih-solihah. Syukron solih-solihah atas ngaregepkeun videona kalawan sae. Hapunten bilih aya kalepatan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.